Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing pamirsa, para siswa kali sepuhna anu nuju nyakseni ieu pidangan TV edukasi. Mugia rahmat sinarang salamet nyarangan Bapak, Ibu, saderek, nggoning mancen damel sadidinten. Puji rawuh syukur urang dugikeun ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna urang tiasa patepung lawung dina acara ngaguar pangajaran basa Sunda anu baris dipidangkeun ku tim pangjejer ti MGMPBS SMP MTS Kabupaten Garut nu dijomantarakeun langsung ti Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Alpukahna gawe bareng MGMPBS SMP MTS kalih Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Dina dinten ieu jejer acara anu baris dipidangkeunana nyaeta ngeunaan bahan pangajaran basa Sunda pikeun siswa-siswi SMP MTS kelas 8 semester 2 anu ngawengku 4 kompetensi dasar. Tinang tos saderek tumaros, bahan pangajaran naon wae anu baris dipidangkeunana. Kumaha carana sangkan urang tiasa maham kana eusi eta pidangan, luyu sareng maksad tujuan anu ngajanggelek dina kurikulum basa Sunda. Pikeun ngawaler eta patarosan, sumangga urang sami-sami Bandungan kalayan gemet pidangan salajengna. Wilujeng nyakseni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing para siswa anu dipikadeudeuh tur dipikareus ku ibu. Muga hidup salawasna aya dina ginanjar kawilujengan tur panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Sok sanaos dina zaman kiwari urang dirungrum bang balu sasalad COVID-19 tong salempang tetap semangat. Para siswa dina waktos ieu ibu kapapancenan medar pangajaran basa Sunda kelas 8 semester 2. Materi anu kahiji nyaeta guguritan. Ayeuna urang nyakseni pidangan guguritan. Garut nu asri kengeng Ayu Teti Rustiati. Warga Garut hayu urang geura tandang, urang teh geura singkil, urang beresihan runta anu balatak anu nimbulkeun panyakit jadi musibah loba warga nu gering. Runta pabalatak sok jadi panghalang jalma anu rek ulin anu rek wisata matak sareuk mata teresep nu ningali lamun di jalan henteu mata kataji. Garut bersih jadi tempat pangirutan bakal resepen turis loba nu daratang rek ningal pamandangan gunung-gunung tembong asri alam nu endah Garut jadi wawangi. Kidung Pangraja kengeng Haji Iden Suparno. Awit muji kanu agung nu maha welas kinasih nu ngayuga jagat raya nyanggakeun sembah pinuji kalayan nega nugraha rahmat kurnia ilahi. Pun sapun kamaha agung nu musik malikeun diri nedapang jiad pangraksa pangaping ka abdi-abdi ngarajah sejak pamitan pamunah adi balai. Mugi-mugi mulus banglus ngontratkeun kereteg ati ngebrehkeun kahayang rasa basa rasa asih reka basa kasusastran masieub ngawujudang ding karya sastra wangun pupuk dianggit para pangetik jadi dangding guguritan tawisna rasa kaasih heman kana budayana sangkan pageh teleungit. Neda agung cukup lumur neda jembar pangasami nyanggakeun sabrang salayan malar cabe mah tebih
janggakeun hatur lumayan mugia bahan katampi. Pepeling kenging Nita Kania Dewi. Pepeling ke diri kuring rumah sacipruku dosa taya laku anu hade ibadah di dalawora sok jadi kaniaya kaduhung sagede gunung goreng pisan laku lampah. Kuring sumujud ka Gusti sejaneda pangampura najan ibadah can sae mugi sing diijabah sadaya pamaksadan rek sumujud kanu agung Allah anu maha kawasa. Garut Pangirutan kenging Yanti Nurhayati. Kota Garut matak ting trimati sono kanu nempo poma urang ulah lalawode terus jaga piara sing apik sangkan terus resik ngirut kana kalbu gunung guntur jadi saksi diri mun ditetepogon talaga bodas pamaes hate gunung putri gening jadi saksi darajatnya asri ajeg tur satuhu cangkuana Cipanas bagendit sancang jeung santolo sora ombak siga nu mepende dibarengan hiliwirna angin mata tingkrim lirik emut nu dilemut. Nembe hidup parantos nyakseni pintonan guguritan. Tangtos hidup panasaran naon ari guguritan teh, naon bedana guguritan jeung wawacan teh. Sangkan tiasa ngawaler kapanasaran hidup hayu urang sami-sami pedar kalawan daria. Para siswa, guguritan asal kecapna tina gurit. Mun seug dipapai leuwih jauh, kecap gurit teh asalna tina basa Sangsekerta nyaeta gret, hartina nyusun karangan. Dina basa Sunda aya istilah ngagurit atawa ngadangding. Ari hartina mah sarua bae, nuduhkeun pagawean, ngareka atawa nyusun karangan winangun dangding. Guguritan teh nyaeta karangan puisi mangrupa dangding anu teu kawilang panjang sarta make aturan pupuh anu geus baku. Kulantaran teu panjang teh biasa mah mangrupa pupuh anu 17 teh. Guguritan dibacana biasa mah dihariringkeun make lalaguan anu geus matok keur pupuh. Dina kasusastraan Sunda karangan ugeran anu kauger ku patokan pupuh teh lain guguritan wae, tapi aya anu disebut wawacan. Ari anu ngabedakeun guguritan jeung wawacan nyaeta panjang pondokna eusi karangan. Guguritan mah paling panjang diwangun ku puluhan pada, sedangkeun wawacan mah karereanana diwangun ku ratusan malah ribuan pada. Gelarna dina sastra Sunda, guguritan teh mangrupa sastra sampeuran, nyaeta ku ayana pangaruh tina kabudayaan Jawa. Sabada pajajaran runtag dina taun 1578. Pasundan kungsi diereh ku Mataram. Kailaharan bangsa nu diereh sok tuturut munding karena kebiasaan bangsa nu ngerehna. Kaasup dina soal kabudayaan.
loba pisan kabudayaan Jawa anu mengaruhan karena kabudayaan Sunda. Para siswa saatos hidup nyakseni video teras merhatoskeun pedara nu ku ibu atos didugikeun, ayeuna hidup kerjakeun pancen anu aya dina modul. Rupina pangajaran kanggo dinten ieu mah dicekapkeun dugi ka dieu wae. Tong lali catet tur pidamel rupaning pancen anu tadi ku ibu tos didugikeun. Cag amit mundur pamungkas samgem. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderek sapara kanca, rupina sakitu pidangan anu tiasa didugikeun ti reng-rengan MGMP BS SMP MTS Kabupaten Garut. Mugia tiasa katampi pikeun nambihan pangaweruh urang sadaya enggoni ngaraksa tur ngariksa titinggal karuhun urang. Mugia aya mangpaatna kanggo urang sadayana dina mayunan hirup kumuh sadidinten. Hapunten anu kasuhun, bok bilih salami ngadugikeun aya nu teu sapagodos. Wilujeng kantun, wilujeng tepang deui dina waktos kalih jejer materi anu benten. Cag simkuring amit mundur, pamungkas sanggem, wabillahi taufiqi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.